pagawean ini mah naon we pagawe ngalas dulu ngalah naon sugan yang penting mah jadi duit anak pemajikan ke para banda usaha geus sagala dilakonan tuh tujuh nunjuk usaha teh pir aku kudu ngajual budak hiji we mah budak jual hiji kieu teh namanya budak dijual kita ngalakin itu budak teh dijual mah dijual ge arek kana geus arek itu urang teh kudu usaha naon deui geura geus sagala dilakonan ada arek encan milikna mah urang kumaha urang teh darek aduh bingung eta akhirnya mah arek dengan usaha naon we lah geus kieu mah kumaha engke yang penting anak pemajikan kaparaban lah geus kieu ngalas paling aku baraha hujan belum aja ngejona cana aja ngelidengeuna kumaha ada si bakap teh kamananya tukangnya moan keluarna sugan ka tukang meureun manggas dia aya Kang Baron geuningan Ece ka mana Ece? Gunangan si A ieu teh eueuh teh ka mana? Kang Baron teh nuju naon atuh di dieu teh ngulang-ulang. Ieu teh tadi nama rek kalasuluh ngadi asah geus inung budak digerewekan wae. Ayeuna ngalasuluh suluhna ek dijual ku sorangan teh encanjang meudeungeun sangu, encanjang dibeleumeun meureunnan ajang ngasakan kejona. Eueuh mun kitu-kitu teuing atuh hirup Kang Baron teh nya Gusti nu agung ripuh-ripuh teuing. Heeh disebut ripuh manteng kan ieu mah leuwih ripuh ece. Dasar zaman duit atuh ce. Ayo ece ka mana? Ece ka mana ece? Rangga sarua kenayan salaki ieu. Salaki atuh talian ce. Atuh mendingan geus we ayeuna mah ngilu usaha jeung salaki urang. Salaki naon cenah tah. Usaha naon cenah ce? Mending ayeuna mah salaki ge ngojek tahnya apaan? Nginjemkeun kita nyewa motorna teh tim Mang Pepeng tuh di ditu nu bos motor ninganan ka itu bisa arek anter hayu ka itu hayu ce lah kitu mah mending ayeuna urang anter lah hayu ce bener ce lewat mana gangna hayu lewat dieu lah ka dieu jalanna jalan mana ce jalan ka dieu mah babari tuh itu tuh mah bos Pepeng teh sebelah nu eta nu loba motor eta motor eta ngajajar kadinya mah cobaan coba kadinya atuh nu bisa gacenya heeh abi marek nang salakinya kadinya heeh kalau kapangi salaki nu teu kapangi heeh berarti ku urang salakina lah Assalamualaikum salam Baron iya anu namina bos sampai teh sana waduh naon Priobi tadi teh kata-kataan dulu usaha ngobrolnya dia wae diuk dia leutik ku diuk nu leutik mah diuk kumaha jadi bede ieu tadi teh aya omongan di mana tadi ayo bos mau bos di mana jadi kumaha teh aduh sok diuk jadi kumaha teh nah ini sorangan teh ek ngaparah nyewa motor ajang ojekeuneun sorangan usaha rek ojek kumaha ta bos gitu. Tapi aing teh meyakinkan euy ka maneh teh euy sorry ieu teh ron euy yakin kumaha da ayeuna usaha geus lieur urang ka ditu ka dieu euy nya urang teh usaha geus lieur nya inung budak ngarewek wae budak parabaneun loba deui oh jadi gitu jadi rek nginjem nyewa hari bos eta rek mere duit ke sorangan uish lain ieu setoran kurang ieu teh setoran
Jadi sapoena kumaha rek mere ieu moal bos, mere ieu moal. Ai masalah mereknya Nyawa mere nyawa moal ieu teh bos ya. bisa disewakeun kurangan kudu tepat waktu nya, kudu tepat waktu. Di urang motor jag-jag kabeh, balik jag-jag, ini jag-jag, balik jag-jag ulah itu yeuh. Pokokna mah sok yang penting setoran halus. Hari eta sapoe baraha? Sapoe teh setoran 80 ya. Dalapan. Bersih ya kawing, bersih eta mah ajeun mah rek sabaraha oge yang penting kawing 80 gitu. Bensin full, motor halus ka dieu. Teu bisa kurang sakitu teh. Oh teu bisa. Ai ari arek sok, ari moal mah nyemual mah sok wae. Atuh kurang ada 10.000 mah bos. Aduh kumanya, ieu mah kieu lah. Kurangan goceng kuing ya. Jadi 75 kop. Setoran 75 kuing kurangan goceng. Ai arek Jadilah sok kiraha tah ieu da. Ayo apa isukan? ayeuna heug, isukan heug. Aya kusaha ai bener mah. Udah, teh tadi nama rek suruh da hidung budak ring hayo gerewekan. Ayeuna mah kieu we sok aek nu mana ieu motor jeung jag-jaga bae yeuh, balik kudu jag-jag yeuh motor. Kita, bos, lamun kumaha tah lamun kuing minjem heula ajang ka dapur heula engke sesa enon eta budak berenang jang jajan budak. Mahanya itu mah. Tegenahan atuh. Tegenahan di uing geunah di dinya. Kuing digantian kan ayeuna can boga deungeun-deungeun acan. Heueuh lah dibere kalau 5.000 perak mah jeung meuli deungeunna nya. Nya. Lah kumaha we. Ampura ya bos ya. Kadang ada digantian hasil ojek. Jadi setor teh 80 nya. Gitu. Gitu 80. Pan tadi aya 75. Nu leutik duit lagi euy. Mana mau kitu we. Tangke. Atuh ayeuna we bosnya urang rek nyawa motornya. Nu mana? Anu ieu lah numpang ieu dah. Sok. Aduh, oke yang Ade eta, si bener, si apik. Kayak bos. Naon deui? Aja bensin aku kumaha? Itu geus aya bensinan can. Eueuh. Nya setor 80 teh. Bensin eueuh nya. Atuh ari daek onam. Ai mah nyangkeun wae. Loba keneh batur ge. Da teh kieu butuh ya. Atuh nginjem deui we atuh. Yang mau bensin saletereun mah atawa saparapater letereun lah. Hitungkeun we bosnya. Ampura ya bos. Itu mah di mana deui teh jadi tamat pas jeung eta. Jadi bara eta bos kalau jadi cepeun berenang tah spot pertama Aduh. Lah bos. Doakeun ya bosnya. Didoakeun sing lancar ka itu nya. Bener bos. Belikan dengan sanggol lah yang budak anu tadi. Arek bos lah. Bismillahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kukuruan wae, ayo, we kita lain, iya, ada marek ojek, suka we dina pengojek, menang milik lah. Boga motor di mana? Iya, menang mau suganya. Lain, kita anu ini pun nyewakeun ti bos Pepeng. Bos Pepeng teh ari anu ibadah belah dina. Bisa mah. Dari teh Ceu Asa, Ceu Arum. Tadi ngabejaan cenah salaki da oge ngojek, ning ayeuna kahirupan genah. Bukan we, atuh wing oge mah ieu mah. Sing ciregat tuh eta mah teh ngojekna. Pokona beda mah poyok pakai jaket mah orang ngojek mah lah. Ya jaket apa? Makan mah nya. Sunangan. Gede. Kan budak mah. Para
sabar. Mak, po sabatuna mak. Aya ning merek anu terkenal. Merek BOT ding mak. Iya sama tuh bos. BOT tekan dae mak lah. Ulah ame teu hujanannya, ame pakai keongan. Pakai hayu buru. Ame gancang menang biasa. Asup tuh pakai keresek, ame bisa asup mah. Saya buru-buru lagi. Oh helmna mak aya teh mak. Aya di batur. Gendaya lah dia mah. Bunga gantian deui. Wah mak. Jadi dipaksa ke boro teh. Ke leungit kudu ngagantian. Gendaya lah mak. Kek ieu nah tanggal apa? Kalau ada iya ada. Coba mikiran teh mak pokoknya teh. Itu sih ya. Aset nih kan ari make kieu mah. Doakeun banyak sih hasil mak. Sing hasil ulin wae. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ya, aduh, habis ngabisin duit. Kayak Susah orang-orang. kayak orang lain susah jalan-jalan ya. Apa sih yang Ai ka mana Ron? Arek usaha amung Iya aja. Biasana ge sama nguseup we hayo. Kalaan beunteun bebenangan hanteu. Aya anu nginyeumkeun nyaeta setoran ye teh Pak, sakieu setoran. Beli dong, beli. Beli dong. Beborong meuli anu nyewakeun oge geus kukulutus. Gua percayaeun buan teu setoran sakitu teh teh. Atuh lah. Bener lah harga kitu kan kuli mah. Ya, benernya Bye orang susah. Kata orang susah. Bye. Alhamdulillah kedengaran jajan mah aya kedengaran banyak man hari setoran cewek jeung bapak lah yang penting mah budak aya jajan budak yang dahar budak. Alhamdulillah mendingan ojek sapopoe menang jajan. Yuk bagi-bagi aja ya. Tahun ini rame-rame baru dah. Maaf ke hasil usaha ini katakan baru oke babina kadang-kadangnya Alhamdulillah atunya Pak, ya terjajan budak. budak budak jalan-jalan mah cara Oh, teu careuring budak teh ara leungam beneran. alhamdulillah. kita mana lagi Beb? Kita jalan-jalan lagi. Dunia lagi. Oh iya dah. Nih. Ya Allah, kasihan amat ya orang miskin. Enggak Makanya Kasihan banget Allah, sih. Anaknya banyak. Banyak banyak ya, oke yang penting mah orang bahagianya banyak. yang penting mah halal. Dunia berputarnya banyak. Mama, penting makanannya banyak. Miskin ya. Makanya kok pengen sampai kayak Oh, biarin gini-gini juga ya Allah menghasilkan. Ya udah, Bapak yang susah. Nyapanya banyak. Sabar nyapanya kendaya mengandat malapa lah. Tong didenge meskipun nyelak kana hate oge. Kumaha deui urang mah kaya anak kieu. Kaya anak kieu yang penting mah urang Berkah lah seeutik oge.
dari gede lagi ada harta budak barokah Udah harus Pak. Maya we. yang penting maya yang budak Yone saya kiri Det Duit. kan ini dijajan kiri kanan budak kasih Make lagi wah tadi kabeh di kana eta Sumpah, duit saja lagi beunang sakit heula. gitu. Budak masa leutik heula budak we. mah sakit nanti bebenangan sakit gitu Ada ukur mayar dahar hujan aya. Suka itu sih tukang kiri itu. Ya, aku gitu. Biar negara ya. Yang penting mah iya bapana. Heula atuh sia yang ditakok aing kayak geura. Pas pada angsuran. Engke we aing teh gini deui aing ge Gojek. 3 bulan. Jar mah 3 bulan. Mampir aku 3 bulan. Selama ya. Usaha teu. Aduh. Teu mikir teh mana yang lunas ari usaha teu. Aing usaha di daerah mah industri. Kali dinya. Entong tong ka deui membagi di jalan. Jeung aing lunas. Ada. Nah tuh nya, atosan di jalan ke. Yuni mangga. Assalamualaikum. Anu Lucruk teh gitu kan. Galak manehna liur. Ayo bro. 1 2 3 ayo dan. Alhamdulillah rabbil alamin. Proses film buat part 2 sudah selesai ya. Mudah-mudahan ntar dalam pengeditan dalam semuanya bro juga diberikan kesehatan semuanya ya. Amin. Tetap lancar, tetap jaya di udara. BSO Budaya Sunda Official dan salam Sunda asli. Apa nama yes.